pun sampun aya pahala kaluhur ka Sang Maha Agung kahadap ka Sang Batara ka Batara ka Batara heh manusia sanya nak kami geus dipakeun arang jeung lalaki jeung awewe jeung kami ngajarikeun aranjeun jeung berbangsa-bangsa jeung bersuku-suku supaya aranjeun silih kenal saestuna duka mulia-mulia di antara aranjeun ka Allah nyaeta aranjeun anu takwa Kanjeng Nabi ngajauh nikah teh sunah abdi sahnu teresep kana sunah abdi anjeunna teu nuturkeun sajarah abdi amit paralun ka Gusti Nu Maha Suci sejak ngajawidi pamriksa panjang kapala abdi kirap pamanten sejak tiga di kerajaan Pajajaran Payung Agung Bulan Wadaya dapat
ayeuna parantos di payungan ku payung agung dijemput ku Ki Sunda Baksa oge ku dayang jeung panggawan dilungsurkeun di kerajaan Pajajaran. Mangga urang sami-sami sejarah banyak saya kehadiran di kedua orang tua. Inilah kedua mempelai, kedua orang tua di antaranya yaitu kedua orang tua pengantin laki-laki dan kedua ayo urang papaku kukayang buat bismillahirrahmanirrahim urang cacak ia luka seken dan gandang nu baris janji pasirina ngabina rumah tangga mugia